Halo? Halo, Mak. Halo, Ujang. Kumaha cager? Ya, alhamdulillah, Mak. Ya, ira rek balik teh. Nyeta teuing, Mak. Can aya jeung bakalna keur balik teh. Emak meninggal sono yang geura panggih. Sarowe atuh, Mak. Aceng oge da sono ka Mak. Sono ka lembur, sono ka pamajikan jeung barudak. Malah mama saking sonona mun ningali budak batur teh meuni asa ka budak sorangan we, geura Mak. Kok mau ningali pamajikan batur, meuni asa ka pamajikan sorangan, geura Mak. Ya, iya. Aduh, Nini sekian mulai. Ke, wayahna tahan sakedeung. Sok nyi. Tahan. Tahan weh, tong waka ngaheujeun. Aduh. Tuh pan, cek Nini oge tahan ulah waka ngaheujeun. Istri atau apa maget Nini? Ih, lain orok, ieu mah nu kaluar teh nyai. Tapi anu koneng. Ya, iya. Nah, hanya tangkal kelapa nu kuring mah buahna tara aya nu kolot. Di hakanan bajing meureun ceng. Ah, tara, ngan eta we da weganana sok dipupu. Nya heueuh atuh nepi ka kiamat oge moal aya nu kolot. Ari da weganana dipupu wae mah sebleu ah. Ya, iya. Dun, asa teu pugu mang bulan-bulan urang ngaheureuykeun eta budak. Mejeuna ayeuna mah urang eureunan weh karunya. Nya tang karunya alus nama urang persen masih gede. Hitung-hitung pangbelina. Yuk urang bari sakalian ngopi urang minta hampura. Hei, Ceng. Mohon Kang. Biasa bade kopi Kang. Henteu. Akang duaan ka dieu teh rek minta hampura, Ceng. Kang minta hampura kunaon? Nyeta pan akang duaan teh sok ngaheureuyan. Iseng malah masuk darmaji. Tah mimiti ayeuna mah moal deui-deui. Malah iya duit persenan 50.000 hampuranya. Oh, nuhun atuh Kang. Sami-sami we abdi oge hampura. Engke mah upami ngaladangan kopi teh moal diciduhan heula ku Aceng. Ya, iya. Mak, masak naon meuni seungit kieu? Naon, Aang? Mama teu masak naon oge. Dia mah emah hitut. Naha mak, hitut teh seungit gule. Ieu mah awang budak nanya weh. Emah hitut jeung bukurna Aang. Ya, iya. Leuh, keur aruli naon eta teh barudak? Peperangan mak. Abdi teh janten komandan Amerika. Tah Wawan, Engkus, Tatang, jeung Ahmad janten prajuritna. Oh, ari eta Kokom jadi naon? Kokom mah janten dokter nama. Hade. Ari si Aceng jadi naon eta? Geuning ditilik-tilik tadi teh mbet nyempod wae di juru. Pan Aceng mah janten Saddam Hussein nama. Nah, manya Saddam Hussein teh otot leho kitu. Si mama teu nyahon. Pan ieu teh api-api kumisna atuh mak. Ya, iya. Nah, make ceurik mana teh Ceng? Kunaon deui? Kan geus dibere keur meuli layangan mah tadi. Nya, lang layanganana teu daek ngapung geura eueuh angin. Atuh montong ceurik. Cung meuli angin ka ditu ka Mang Yayat, tukang namal ban. Meuli angin kitu sarebeun mah. Hah? Ya, iya. Sok Aang baca yuk. Tuturkeun ibunya. Mangga Bu. To Pi. Sok baca hijikeun. Duduk kuy. Ya, iya. Tah, kapergo ayeuna mah bangsat buah teh. Paingan atuh buah teh beak wae. Ih, abdi mah naik kana tangkal buah teh sanes bade maling buah da teh. Rek naon atuh? Ieu bade milarian manuk kanggo rujakeun. Ya, iya. Cik barudak, naon sababna anu adan sok bari nunggup ceuli? Margi pami bari nungkup bahama swantena moal kadang atuh Bu. Ya, iya.
Unggal ditanya ngan teu bisa ngajawab we. Cik atuh ngarapakeun hidup teh ari hayang jadi jalma pinter mah. Ibu embung nempo murid-murid ibu jadi jalma tolol. Cik sok anu ngarasa jadi jalma tolol nangtung keharep. Nah haang maneh nangtung. Maneh ngarasa jadi jalma tolol? Ih, sanes Bu. Abdi mah hawatos we ninggal ka ibu ngadeg nyalira. Nyaku abdi bade disarengan we. Cicak cicak di ding ding, Gedean saeutik. toke toke di ding ding, Kurang gede. buaya buaya di ding ding. Ieu mah nu digedean teh sorana lain satona. Oh, atuh mun bade sorana gede mah kuring mah mendingan adzan we ulah nyanyi atuh Bu. Ya geus atuh ari kitu kahayang nama. Aang, maneh adaan weh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih kurang gede. Gedean saeutik. Ih, teu aya deui nu leuwih gede ti Allah atuh Bu. Pan ari Allah teh maha besar. Nya apal Allah teh maha besar, maha gede ngan nilai maneh aang anu leutik. Gedean saeutik atuh Bu. Nilai maneh anu leutik kehed. Iya ibu, nu digedean teh nilai kuring Bu, lain sora ibu. Ya,